aing nyaho dia kan geus menang ijazah dia teh asana Ki Ma'rufil Qori garangkas beureunya emang aing teh nyaho bacaan sia bagus tapi kan sakadar babacaan deuk kumaha bener hirup aing ngan sakadar bisa maca doang makharijul huruf dibeberes ku sia senina dibagus-bagus ku sia ditonton ku jelema menang amplop goblok menang amplop goblok tunggulnya lain eta ngaji mah sakadar kos kitu jang naon daripada sia magahan Al-Qur'an kos kitu boga murid sia haju mentaan sia ka murid hayang dibayar sia ku murid maning dagang toge sia kos kitu Gusti Allah terek nyampurnakeun agamana sesuai jeung nu kamari waya ballahu illa ayyutimman nuruh sanajan orang Yahudi orang kafir tersepen karena munculna agama Islam tapi Allah menghendaki dengan cara Allah ngutus seorang manusia nu diangkat jadi rasulna nu ngaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa Allah alladzi arsala zat anu ngutus rasulahu kana ka rasul nabil huda kalawan mawa pituduh huda teh ditafsiran teh ku Al-Qur'an sebab di jero Al-Qur'an teh aya petuduh-petuduh neuk naon geura ge baca Al-Qur'an timimitin deuk nyahokeun pangeran Al-Qur'an deuk nyahokeun nabina Al-Qur'an deuk nyahokeun permuamalahana baca Al-Qur'an deuk nyahokeun munakahatna baca Al-Qur'an deuk nyahokeun jinayat baca Al-Qur'an deuk nyahokeun perekonomian kelas internasional baca Al-Qur'an deuk nyahokeun teknik baca Al-Qur'an deuk nyeun sepeda motor mobil kapal laut udara baca Al-Qur'an deuk nyeun senjata baca Al-Qur'an deuk nyeun bom baca Al-Qur'anul Karim tinggal urang bacaan Al-Qur'an paham Al-Qur'an terus laksanakeun Yahudi leuwih ti heula maca Al-Qur'an jeung ngalaksanakeun jangan nu situ padahal teu percaya ka Allah mentek bil huda maka dalil-dalil jeung mukjizat-mukjizat lamun Allah ngutus Kangjeng Nabi henteu mawa mukjizat saha nu bakal nurut ka Kangjeng Nabi tapi ku Gusti Allah dibere dalail dalil-dalil barohin dibere mukjizat tercengang kabeh dengan mukjizat Kangjeng ketika Kangjeng ditinggalikeun ku Yahudi jeung Nasrani Muhammad mawa naon sih Al-Qur'an coba kehebatan Al-Qur'an dan hayang naon maneh coba ontak kena ngomong tanya ku Kangjeng ontak ditanya ngomong mukjizat Kangjeng tercengang kabeh coba tetanggal kayu memeh ditanya geus salam heula ka Kangjeng Nabi kerikil assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Habiballah assalamualaikum ya Muhammad tangkal korma kita datang coba korma itu kena datang ka dia korma dipanggil ku Kangjeng Nabi tal hei korma ka dia tangkal korma gudag gide langsung nyabut sorangan langsung datang plek lempang sujud di hareupeun Kangjeng Nabi maca 2 kalimat syahadat kadengeun ku Yahudi jeung Nasrani ku kafir-kafir Mekah musyrikin Mekah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah balik deui tangkal korma ka tempatna gudag gide plek deui wah Muhammad sihirna hebat kumaha bil huda ya Allah kurang puas coba Muhammad coba tuh panon poe bulan kena belah 2 coba datang ke mana lamun kitu bakal percaya mana bahwa kula Rasul coba bae heulanan lo ngomong ke situ ayo belah 2 datang panon bulan gitu belah 2 hiji asup ka dieu 2 hiji asup ka dieu balik deui ka dinya tek maca syahadat balik deui ka luhur bener teh Muhammad budak kamari sihirna ku hebat deuk kumaha bil huda walladzi arsala rasulahu bil huda
mawa pitujuh. Geus buku tadi dibacakeun secara syariat deuk naon coba Quran baca hayu. Cenah ieu mah kula mah hayang naklukeun awewe. Ieu kula teh diciduhan ku awewe kecil tah mah. Ieun bombay ge Quran bisa, buka Al-Quran. Ieun kapal baca Al-Quran. Ye, nyen senjata baca Al-Quran atuh komo deui naklukeun awewe. Itu qala Yusuf li abi ya abad ini. Senjata. Inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum sajidin. Allahumma lain qalba sarwiti fi cikupa kamala yang talhadi dari Daud alaihi salam sallallahu alaihi wasallam. Langsung datang, mana Kang Pendi? Kang Pendi mana? Wajahmu selalu ada di hatiku, kumismu ada di hatiku, dan aku benci padamu. Aku telah dikelabui olehmu. Goblok kamu ya. Menjadi kira tuh ya. Gampang. Hayang naon dina Al-Quran. Hayang sugih, Masya Allah. Wadzin fil nasi bil hajiyatu karijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a. Paranti jang sugih ngawarung bacakeun eta. Wadzin fil nasir seru ku anjeun wahai Ibrahim manusia bil haji supaya munggah haji ya tukar di jalan bakal daratang lalu empat suku wala kulli dhamir yatina di saban penjuru bakal daratang min kulli fajin amik tah eta keur carita munggah haji terapkeun ku urang teh di dieu urang teh tafaul ka ayat eta ya bil barokah ya pake ngawarung bacakeun eta deui bener masyaallah. Aya aturanana bacaanana 999. Aca. Oh bener daratang. Masyaallah ti unggal penjuru ngan saminggu doang eureun. Kunaon Bang gorenganan ngabri ngahutang kabeh. Padahal tadi teh hayang laku atuh laku. Ngan dihutang. Daratang kabeh datang. Pan ngamahaji eureunan ngawarungna geus eureun. Aing geus tamat sekali batu rabbik selesai guys. Hayang naon coba cenah kiai lamun nyandung supaya rapi nah kecil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mali teruskeun ku aing asana nyarandung kabeh wah teu beres. Nu ngaji ka Cilongok nyandung kabeh aman dibere wiridana ku kiai na kitu nyandung. Maksudna nu kanyahoan mah tah ieu iyalah wallazi arsala rasulahu bil huda lamun henteu dibere dalil henteu dibere barohin henteu dibere mukjizat naon atuh kakuatan Kangjeng Nabi maka urang sebagai warasatul anbiya kudu atuh kurang kudu boga bil huda. Lamun teu boga bil huda mal bisa tuh mukjizat lain naon atuh minimal nurutan Kangjeng Nabi teh tersep kana duniana minimal nurutan Kangjeng Nabi ulah hayang diagung-agung ulah hayang dimulya-mulya ieu mah liwat be. Aju jelema ngomong mah haji tah si mana? Ji goblok Mang Haji. Kiai. Aing ada emang haji goblok sia mah. Eta geus. Wayab tulu Kiai Uhu eta. Batal atuh ka kiaiana. Kangjeng Nabi mah diciduhan. Kangjeng Nabi mah ditendeunan handalam on tadi dia bari sujud. Biasa bae sugan maran teh Kangjeng Nabi. Geus puguh diomongkeun. Ieu mah kakarake diomongkeun dong. Masyaallah teh budak. Nyana teh jauheun aing di Bogor beureun. Aing di Bogor kan dagang salak. Sugan teh belajar si mana orang dagang salak. Tah ieu.
arsalahu bil huda. Wah, Kangjeng. Endeu kumaha sahabat teu percayana ka Kangjeng Nabi atuh lantaran mawa bil huda. Ketika sahabat bantes perang, dahaga kabeh perbekalan seep beja ka Kangjeng, kami lelah ya Rasulullah. Sementara boro-boro makanan cai ge teu aya. Cek Kangjeng Nabi aya teh coba sisana saeutik teu aya, bawa ka dieu teh wadahna, dibawa ka dieu wadahna, cicikeun ka dinya, cicikeun asupkeun panangan Kangjeng Nabi. Cabut mancer kabeh 5-5. Sok. Wayuh kabeh muararan di. Wow, wudu minum. Maka ngawadahan segala rupa. Ya Allah ya Rabb. Ditanya tadi anak sabarabar kira-kira jelema kurang leuwih bangsa 1000 mah. Lamun kaji pendi bisa mancer kitu atuh geus jualan cai nya nama. Atuh jualan cai. Masyaallah Kanjeng. Deuk kumaha coba bil huda. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Allah kali. Masyaallah. Ketika Kanjeng Nabi mantas perang Hunain, kemudian lapar kabeh jelema sahabat lapar. Jabir bebeja ka pamajikanna, mana bahasa hebat tak mana tah, mana budak perhatikan, urang lain mama. Ya Allah, naon Kang, Kangjeng katinggalina lapar jasa pohara pararias urang boga naon aya pasakeun coba geus pasak aya saleter dipasak saleternya terus urang mencit embe anakna tapi cek pamajikanna ieu mah ulah bebeja rame-rame Kangjeng bae paling mawalah tiluan opatan lobana 10-an geus tenang teh urusan kos pasak laporan kan Tuhan ieu macam Tuhan hungkul paling gel tiluan patang 50 pada 10 itu pamajikan kula keur masak bari teh ulah lobaan oh alhamdulillah cekang langsung nangtung Kangjeng wahai para sahabat cek Jabir ieu naon ieu Jabir alhamdulillah pamajikanna masak dijadiakeun urang rame-rame berangkat kabehan tadi itu waktu Jabir langsung lompat mana kabeh ade ondang ulah mah geus di jero kamar bae teh hayang aing mah saleter jelema sabaraha cek pamajikanna aya 1000-an mah aduh carekan Jabir talaunan bisik ieu tagih geus ribut jaga teh jeung pamajikanna bisik basil ini atuh hiji bisik sakumaha parentah anjeun atuh Kangjeng Nabi na hudang nangtung deuk kumaha atuh mangkana jelema lapar kabeh 1000-an aku mah nasib bae geus cek majikanna geus sabodo lah pokona datang kabeh 1000 jelema pan mana pasakeunana teu gas antri saurang-saurang berean ku Kangjeng sakumaha kebutuhanna tah 1000 kabeh dahar 1000 kabeh masih keneh nyesa keneh dibikeun ka pamajikanana Jabir kakala kaluar cek Jabir teh emang nyesa ya Allah masyaallah karim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah mujizat huwallazi arsala rasulahu bil huda lamun teu mawa bil huda Kangjeng Nabi saat eta di tengah-tengah kerumunan musyrikin tengah-tengah kerumunan kafirin di tengah-tengah iman anu lemah atuh moal dituturkeun Kangjeng Nabi tapi Kangjeng Nabi mawa bil huda bentukna Al-Qur'an wari Al-Qur'anul Karim baca kurang aya di jerona segala rupa zaman narita teh aya nu belajar qiraat di Baghdad teh Ki Ma'ruf Qurqi seorang kutubul aulia begitu belajar datang ka ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un tadi terus-teruskeun sedangkeun memehna nyana geus ngaji di ahli qiraat balik deui
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Pajar deui terus ya. Balik deui. Tilu kali mereunnya sakieu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Datang ka anggeus, balik deui. Disalahkeun henteu, diteruskeun henteu. Kita balik deui, mun kitu bahkan disalahkeun. Misalnya kurang ya. Yad'ul yatim, takkan ngeunaheun urang. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu bid dal kuda dal cung letak cung ai tung mah tung bae ulah cung letak atuh tah bahasa Sunda teu kudu make hamas ya ieu mah atuh hamas makan kuduna ge atuh bahasa eta Quran ya tabat hamas ai Sunda mah ulah make jeung kirat cung betok kok masyaallah karim salah nerapkeun sia mah kitu-kitu bae ambo atuh teu kudu bahasa Sunda mah nah ieu kan teh ara'aital ladzi yukasugan kurang zalna kurang henteu ara'aital ladzi yukadzibu bid-din geus pas henteu sugan disalahkeun bid-din henteu ara'aital ladzi yukadzibu bid-din ente disalahkan tapi diteruskan ente geus trek isuk ngaji eta deui bah pan jadi kieu tuh ya aing geus tamat di ditu mah geus beunang surat tamatna naon ngaranna naon sia ku bodoh-bodoh teh masyaallah ya Allah teu ngaraji qiraat bakos kitu teu nyaraho ya Allah ya Rabbi geus aya tanda tamat ijazah ngaranna teh bahkan geus aya silsilahan urang kan lamun i Quran kemudian urang hafizul Quran kan dibere silsilah urang tisah sampai ka Kangjeng Nabi masyaallah eta nu mahal ge silsilah eta mah urang geus aya kan tuh Pendi tidak bersilsilah aya kadinya bin genderuwo silsilahan ya baca Quran teh ngeunaheun kadang-kadang silsilah teu pernah aya nu menerkeun teu pernah anu nyalahkeun teh mah petet jadianan teh mah atuh petet bapan kajanina lamun amis lamun hasil mah semono lobana hasil isuk ngaji deui أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله ya Allah ya Rabbi nanya oge nya mama ma'ruf fil qurfi abdi di dieu ngaos araita di saminggu diteruskeun teu disalahkeun teu aing nyaho dia kan geus menang ijazah dia teh asana ki ma'ruf fil qurfi karangkas beureun nyari emang aing teh nyaho bacaan sia bagus tapi kan sakadar babacaan deuk kumaha bener hirup ingan sakadar bisa maca doang makharijul huruf dibeberes ku sia senina dibagus-bagus ku sia ditonton ku jelema meunang amplop goblok tunggulnya lain eta ngaji mah sakadar kos kitu jang naon daripada sia magahan Al-Quran kos kitu boga murid sia
haju mentaan sia ka murid hayang dibayar sia ku murid maning dagang toge sia kos kitu buguh sia dagang toge jengkol dagangkeun ku sia eta dagang kiroat geter-geternya maksud mama kumaha laksanakeun ku sia laksanakeun carana berangkat sia isgeut teangan ku sia fakir miskin teangan yatim piatu ayo berangkat laksanakeun ara'aital ladzi yukadzibu biddin loba jelema nu ngabongkeun kana agama fadzalikal ladzi yad'ul yatim anu ngantepkeun para yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin henteu pernah mere kadaharan ka fakir miskin teangan yatim teangan fakir miskin bere ku sia naon nu aya di sia eta kakarak ngaji karaknya na berangkat neangan fakir miskin bebeja deui ka mama aya bere di mana bisa kan mama jadi kos gitu ulah ngomong tampilin sakuai karak diberean kunyana beakeun kabeh duit sia beakeun kabeh cukup deh kurang nu mama beakeun kabeh beakeun kabeh tah ngaji mah kitu ai tadi makan ngaji teh di ahli qiraat nyaritakeun makharijul huruf jeung lagam-lagamna ai ieu makan nu diwali ngajina teh beda di ditu mah ngabeberes babacaan doang ai di dieu mah meraktekeun duwe wali mah meraktekeun nu bantak saha gurune saha muridna ku ari nu deuk hayang belajar kawalian lu hese lain guruna muridna nu eueuh muridna nu eueuh mah kawalian guruna ambalayah loba lain ambalayah lo aya nu maot geus nu geus maot aya nu hirup keneh aya pi muridna nu mana pi muridna tah nu ngalaksanakeun kos kitu nah hese tah ieu mah Malik di Marubil Ghori mah nah sanggeus tadi geus kan fadzalika yadul yatim fadzalika allazi yadul yatim nah geus ya ara'aital ladzi yukadzibu besi mana disangka pembohong agama ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin kesialamun teu kos kitu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al ma'un salatna ge sia mah bakal jadi kana neraka lantaran salatna ge hayang kalem ku tatangga deuk berjamaah ge mani di bejan we tatangga lihat saya nih mau berjamaah. Wah, masya Allah. Lamun kadenge Haji Pendi mah becak masyarakat teh getol jasa berjamaah tiis kana hatet. Aya pangalem. Tapi lamun eueuh nu ngalong ka mana Haji Pendi jadi mumul gitu berat perasaan teh. Geus lain ka Allah padahal ibadah ka Allah nu kudu di alemna, nu kudu ngalemna Allah. Ieu lain masyarakat. Tah ieu nu kos kieu. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Sok belajar, praktekeun salat ka Allah nu bakal ngaganjarna Allah, nu ngalemna Allah hiji be Allah ulah dibabawa makhluk. Ketika aya fakir miskin teu hayangeun nya jadi fakir, teu hayangeun jadi miskin. Horenganan eta teh jang nambahan ganjaran urang nu boga hakikatna mah ketika urang boga tuh disadiakeun fakir miskin selamana kajenteng di Indonesia deuk dieuweuhkeun fakir miskin moal aya sebab aya keneh nu sugih ieu teh jadi percobaan jang nu sugih datang ka mana nu sugih menghadapi orang fuqara dan masakin jang ningkatkeun derajat jelema-jelema nu baroga laksanakeun cek Marubil Ghori Jasia mah maca Quran mah geus bisa, Jasia mah maca kitab geus bisa, Jasia mah geus hebat kadengen lagi, tapi praktek mah rahasia. Hah? Karak dirinya unggal boga breg, unggal boga tek. Salat geus mulai kuari makan pikiran lantaran nanaon di jero hate. Kamari makan Allahu Akbar, karung can dikumbahan. Insyaallah karim Allahu Akbar nu dodetna can diberesan jarumna di mana jeung karyan mana aya teu Allahu Akbar beuh budak nu kamari geus diiangkeun ka padang can dibayar
ya Allah, Allahu Akbar. Mana aya deui ye anu ngorder, aduh barang nancan aya. Allah, teu kira salatna tolol. Teu kira salatna. Iya nu pasar. Allahu Akbar. Insyaallah pamajikan marah bae kawin deui kitu. Allahu Akbar. Mangsa asana kawin deui tambah leleb ya mah. Allah, teu kira salat. Mikiran itil bae goblok. Ayo. Dunia diceun di jero hate. Hiji Allah. Allahu Akbar. Tuh naon mantep. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Masyaallah ngeunaheun. Allahu Akbar. Ngeunaheun. Pikiran. Lah. Isuk kemudian pae hai Allah. Tu ayat uluh ala ulayat tulul amal tulul. Nah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Mujizat Kangjeng Nabi di Bukhari hayang sakumaha. Mujizat Kangjeng Nabi geus di buku-bukukeun geus dikitabkeun ku para ulama hayang sakumaha. Ayo geura. Geura caritakeun mujizat bil huda. Terus turun-turunna ayat bil huda. Masya Allah dek disampurnakeun agama ku Gusti Allah. Babarieun Allah mah walau karihal kafirun. Sarajan ditahanan ku kafir, diulah-ulah Allah menghendaki jadi. Muncullah Kangjeng Nabi bil huda mawa pituduh bentukna Al-Qur'anul Karim. Sok belajar urang heula ku ari mah babacaanna nu rapi, ulah saliru sod sin shin. Gimana emang ngadengeun eta deui. Ihdinas siratal wah sin tama teu ngeunaheun kan kadengeun. Iya kana na'budu wa iya kana nasta'in. Tasdid atuh. Iya kana na'budu wa iya kana nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Beres. Guruan, ngaji guruan. Lu bener ngajina tah. Ieu babacaan heula. Karena kaditu da ke orang di tadarus dek dihizibkeun seminggu sekali tamat di Jumat ka Jumat engke lamun takwa timbul hudana aya maziyah di jero pembacaan Al-Qur'anul Karim tanpa dihayang-hayang ku urang. Wallazi arsala rasulahu bil huda wadinil haqq jeung Kangjeng Nabi teh mawa agama nu hak anu tetep nu hebat. Maksudna hak teh penuh kebenaran, penuh kepatutan, penuh kemanfaatan. Agama teh salat geus teu kudu ditanyakeun naon sababna ieu zuhur 4 rakaat. Naon sababna asar 4 rakaat ko magrib 3 rakaat teu kudu nyaritakeun kos kitu nu penting mah siapa salat ari dibahas kenapa ai salat henteu dibahas mah geus tuntas. Salat zuhur dipertanyakan kenapa 4 rakaat dibahas, asar 4 rakaat kenapa bahas, magrib 3 rakaat kenapa bahas, isya 4 rakaat bahas, subuh kenapa 2 rakaat dibahas. Selesai pembahasanana tentang hikmah ai salat henteu. Coba ayo salat aya hak di jerona jeung aya rahasiaan. Ketika perintah Allah setiap perintah di jerona aya kamaslahatan, setiap larangan di jerona aya kabahayaan. Titik bisa kitu bae. Allah merintah aya kamaslahatan dunia akhirat, aya kamanfaatan dunia jeung akhirat. Ketika larangan aya kabahayaan dunia jeung akhirat. Asal larangan aya kabahayaan dunia jeung akhirat. Titiknya sakitu. Dinil haq. Masya Allah karim. Iyalah Kangjeng Nabi mawa dinil haq. Hanif. Bu'istu bil hanifiyatis sahmah. Kuring diutus mawa agama nu hanif. Enteng. Salat bisa nangtung, teu bisa diuk, ngedang, teu bisa ngedang. Wari isyarah, guys. Teu bisa isyarah, siapkeun. 1,5 meter. Emang aya paksaan di agama? Tidak ada. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Allah mere ka Kangjeng Nabi diutus kitu Kangjeng Nabi mawa agama
dinil haq geus diatur ubudiyah muamalah kitu munakat jinayat dikitabkeun secara syariat hukum tuh jadilah riyad jadilah takrim jadilah fatul muin jadilah fatul wahab jadilah ikna jadilah bugiyah jadilah tufah jadilah majmu syarahna syarah raudhah dan lain sebagainya bacaan ku urang eta dinil haq secara syariat ya Allah di jerona ya perjalanan menuju Allah secara khusus teu dibejakeun thariqah ku Kangjeng Nabi tapi ku ulama ahli batin di ngaranan dek pake ngaran dek henteu tapi menuju batin untuk menuju hakikat ya Allah ya Rabbi kurang kumaha dinil haq nawa agama nu hak bener sok tinggal tuturkeun ku urang geura Kangjeng Nabi mawa dinil haq yakni agama Islam tuh ngiraheun dek di mana urang membahas tentang agama nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang teu kazamanan ka Kangjeng Nabi teu kazamanan ke para sahabat teu kazamanan para tabiin urang mah kuari zaman-zaman urang teangan kuari ulama-ulama anu lurus anu akadanan warasatul anbiya 100% mah atuh 50% atuh tidak ada kuda himar pun anggap kuda gitu geus bae tapi nu bener dinil haq mawa anu lamun tolak tilu bain kubro ulah tolak tilu jadi hiji iya kan jadi bahaya kuari Masya Allah kali sekali kredit haram dua harga nu berbeda haram teteh dua akad dua harga nu berbeda haram ulah suka judi halal-halal judi dalilah je duit bank bunga bank masa sih aya duit reuneuh haju anakan di mana dongeng ye embe anakan mah kebo anakan mah pamajikan sia tareuneuh masa duit di bank di deposito jadi anakan iya aluar tina dinul haq je pake aturan-aturan anu moal kebal hirup di alam dunia cek Allah halal halal cek Allah haram haram cek Allah perintah laksanakeun cek Allah larangan tinggalkeun moal kebal deui kaburu tsunami sia Masya Allah urang keur mejeunang ridit keur mejeunna nyokot duit bank ku nafsu teh paeh wallahu alam di jero kuburna bakal piku mahal ih henteu sieun sia teh bakal disiksa urang di dunia mah aya orai lumpat kunaon aya eta kredit teh diingu ku sia eta teh seuneu nu sabenerna aya kalajengkingan sagede kieu doang lumpat besi diseureud ku hokokna ka awak urang teh kunaon atuh aya duit bank dicokot maneh eta teh kalajengking sagede gunung Uhud teu kabayang eta ya Allah ya Rabbi aya diparentah kawin ku sia henteu dilaksanakeun lahan zina bae urang hiji dua nyandung sia masalah diperintah ku aya nu diperintah jadi cemoohan aya zina henteu kunaon sih kawin aya yang mah kurang kene dua telu kurang kene obat kurang kene keboplen teh mah ya Allah ya Rabbi jelema duaan baheula keur di pondok teh ngabatur kabladina nu saurangna getol jasa ka masjidna masyaallah unggal berjamaah aya bae diperhatikeun ku manehanana teh 1 tahun 2 tahun hebat amat ya si budak berjamaah tanya ana hayang nanya ke ente kok konsisten amat sih terutama subuh ieu berjamaah hebat amat naon sih rahasiana oh boga pamajikanna 2 nyandung nu bener ih masalahna kumaha nyandung teh kieu lamun urang keur anu di dieu digeing ku pamajikan kak berjamaah kak alhamdulillah lamun keur ditu sarua kak berjamaah kak ya Allah ngageing bae bahkan lamun keur aya saimah ngeunangan nu saurang ngahudangkeun nu saurang manehanana nyadiakeun bajuna kan mantep komo subuh mah nu saurang ngahudangkeun ka subuh nu saurang geus nyadiakeun ta bajuna kak geus mantap aing mah masyaallah berjamaah teh kageing ku pamajikan tuh ceknya bener oge ye ieu mah konsep bagus kok sia bae kadena aing ngobrol jeung sia yes aing nek nyandung lah maksudna supaya berjamaah aing mantep
bener nyandungnya. Ya Allah ya Rabbi, ngaleuwihan tinu tadi barang nyandungnya di masjid bae. Ya Allah, sarang ka mana di masjid bae. Ditanya deui ku babaturan, sia ku rinjir nyelehkeun aing. Aing mangan syukur waktu salat doang berjamaah sia terus bae. Heeh. Sia naon gara-gara nyandung aing jadi hebat kieu. Emang kunaon gitu? Atuh aing balik dicarekan kuno itu, carekan we maning di masjid bae. Aing gara-gara nuturkeun konsep sia. Jadi aing geus balik wari. Lah aing geus di masjid bae geus pokona geus. Satungtung aing teh diteangkeun ku pamajikan geus aing di masjid. Bila perlu aing nyeun kamar di masjid. Teu kabeneran nama deui. Ya Allah, ya Rabb, teu kabeneran. Aya deui. Jelema asal keur tenang deuleu lalaki ngaluarkeun dompetna di deuleu. Oh iya. Asal aya kareuweuh nyokot deui dompet. Asal aya kapusing nyokot deui dompet di deuleu. Asal keur mujuna marah batur teh. Lulunya marah deuleu dompet. Ku babaturanna kan diperhatikeun. Sia eta foto saha nu di deuleu bae? Pamajikan. Geulis jasa meureun. Sulah sok nyaho. Engko deulina asal naon sia deuleu foto pamajikan. Emang geulis jasa tanon? Kudu nya. Rahasia aing. Aing boga hiji-hijina ya pamajikan teh mantap ku aing di deuleuan bae. Oh, jahe hebat sia mah. Ya hebatnya ontak. Itu sia teh deuleukeun foto bae emang aya naon sih? Sia hanya rahasiana. Pamajikan aing teh eueuh tanding. Geulis lain galak. Asal aing deuleu bae batur galak, deuleu foto pamajikan can sabaraha. Asal aya pamajikan batur ngajebi deuleu pamajikan eta mah kecil dibandingkeun jeung pamajikan aing nanaonan. Mantak aing asal deuleu bae ka foto pamajikan aing tiis hate aing. Sebab lawan eueuh tanding galakna. Deuleu batur garalak teh leutik kabeh ge. Beuh, nanaonan, teu nanaonan nasib aing kos kieu meureunana. Eta pamajikan, eta ninaeun eta. Nyaho teh dinil hak nyaho lain teh kos kitu. Aya deui pamajikanana keur tenang, misalkeun aya di imah. Barangnya neuleu maca buku. Ceri. Cih cek salaki da kok cerik sih. Maca Quran, apa baca sholawat, apa maca buku bisa jadi cerik gitu. Geus diantep. Isuk keur tenang, baca deui, cerik deui. Cih cek salaki da cerik teh bae. Ditanya ngadeukeutan, Neng. Neng maca naon sih teh cerik? Maca buku. Hebat amat bisa jadi kecerik gitu. Enggak. Kok bisa hebat gitu? Kakak baca di orang yang maca Quran, maca buku datang ke cerik gitu. Pasti kakak mancan orang. Neng kunaon? Kita maca ieu. Maca naon eta? Maca tabungan kakak BAKB. Saldoan cak. Nasib hirup ka hareup bakal kumaha goblok siapa. Wajikan baca Quran tilok cerik, baca sholawat tilok cerik, zikir tilok cerik, tapi maca tabungan beak cerik. Pamajikan tolol teh kos gitu mah, neraka tau pamajikan. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Kangjeng Nabi teh diutus ku Gusti Allah teh tegar jeung kuat sebab kehendak Allah bil huda mawa Al-Qur'an pituduh mukjizat anu luar biasa. Oge mawa dinil haq deuk nyaritakeun naon di Kangjeng Nabi datang ka leutik-leutikna hukum nu sama di Kangjeng Nabi mah. Lantaran informasina langsung ti Gusti Allah. Ialah dinil haq. Ini miti tenang, datang ke rada keras, datang ke Kangjeng Nabi teh titah perang atas perintah Allah. Liyuzhirahu 'ala dini kulli. Kangjeng Nabi teh diutus mawa mukjizat mawa dinil haq
nu ku Gusti Allah erek diluhurkeun Kangjeng Nabi melalui dinul haq melalui Kangjeng Nabi ala dini kulli nyelehkeun agama-agama lain jami'il adyan al mukhalafah lahu selain daripada agama Islam dek diluhurkeun ku Gusti Allah Islam nyelehkeun agama-agama Yahudi Nasrani jeung agama-agama nu lain cenah keheuleun para musyrikun walau karihal musyrikun terbukti melalui peperangan-peperangan Kangjeng Nabi bisa ku musyawarah bisa dengan cara limit ku cara limit cek bahasa urang Bandung macaina herang laukna beunang limit lalauna Masya Allah geunah lamun geus teu bisa beunang laukna ubek diubek nah bahasa ngubek eta bahasa hebat eta ubek anu bisaan mah pan mana nu lonto nah nu nongol nenggak eta lauk ngaranna lamun bisa newakna ieu mah ngubek kongko aya lauk ditewak molos deui tah aing geus kos kitu ulah sok ngubek mending cicing bae di luhur geus bandingan ge menta tah eta kos kitu nah beres ubek masih kene can beunang kene bae lauk can nenggak kene bae lauk tahu deui kena koredas lemes tak koredas beres sarua dalam rangka dakwah ge urang ngadakwahan jelema supaya caina herang laukna beunang lalaunan atuh urang carana anu kudu dibere anu kudu dinasehatan pan aya nu lapar mah teu bisa dinasehatan Assalamualaikum Gusaena duh kula ti kamari candar kieu jelema mah nya ieu jelema mah lamun anu teu kuat nasihat tah bakal ditampilin tah ku jelema ka dieu sia kiai goblok sia kiai aing lapar ieu teu perlu nasehat aing mah ditampilin sia ku kiai jelema anu butuh dahareuna lain nasehat. Waalaikumsalam jika datang ngaji pendek hebatnya nama ya kunaon aing di kamari kula di kamari canda atuh salah saha je sanu nita nah ieu mah teluh bakal mah ya lain gitu assalamualaikum abdi di kamari canda cicing cukup teh sabobokos ya saboboko iya aya ya kula tas becet embe tah dagingna semur rasa boboko ros bawa ka ditu bener ya Kiai bener hasilnya ke bayar ka dinya teu beres deui bae entah iman lillahi taala jangan ngageter-geter ngadoakeun lagi masyaallah mudah-mudahan cak Kiai ngara gaji tah naon teh sia ese ngomongnya na asli na teh kos gitu nah iya jelema boga ka bogo haju nyana teh hayang dikawinkeun ku cak aing mas ya ulah waka kawin moal bisa teh di sebab geus aya jalinan cinta geus luar biasa bah ieu mah geus teu kuat kunaon cak aing mas ya ulah waka kajeun ku edan teh budak kajeun ku kumaha kulantaran unggal poe bebeja ka bapana kawin coba-coba ka dieu fotona hayang mah hayang nyeledak hayang nyeledak coba-coba foto babena sia ka dieu ieu tah fotona cek bapana mun bisa sia neangan deui mah jang abah bae tolol da bapana nya aduh goblok da bapana orang bajingan bapana Masya Allah batur mah mata keranjangnya mah 3 keranjang liyuzhirahu ala dini kulli Gusti Allah tedek galuhurkeun agama melalui Kangjeng Nabi diutus dibere huda dibere dinil haq ngembangkeun dinil haq melalui Kangjeng Nabi nyelehkeun seluruh agama Yahudi jeung Nasrani hengkang ti Mekah jeung ti Madinah dijadikeunlah tanah haram mantak nu ka Israel nu ka Syria nu ka Syam ayalah catatan sejarah na Yahudi anu ka Israel Nasrani ka Suriah awalna kos kitu ka Suriah tah eta teh bibit awal Nasrani di dinya
mulai dikembangkan ke Eropa. Kerjasamanya anak Yahudi jeung Nasrani kerjasama untuk menghancurkan Islam. Wah, politikna sisipan ku Yahudi jeung Nasrani, ekonomina kitu kene, budayana kitu kene, lain sekadar Amerika jeung Eropa jeung Australia, tapi kuari coba terus ke mancanegara termasuk di Indonesia. Kuari Quran sekadar dibaca, didengungkeun, dimusabakohkeun, cukup dibere piala Mekah, Madinah, cukup dibere penghargaan. Hasil daripada musabakoh amalkeun ta Al-Qur'an di Indonesia dibom sia. Amalkeun ta Al-Qur'an di Indonesia tembak sia, minimal penjara sia. Kos gitulah. Demantak geus eta urang-urang we kuari sebab teu akur. Zahirna urang dukung pemerintah untuk kebangsaan, untuk keselamatan, tanpa aya pemimpin bahaya. Pertahanan dalam negeri polisi, hukum-hukum bahaya. Pertahanan luar negeri TNI cilaka mun batur nyerang secara jang keselamatan bangsa jeung negara dukung selama benernya ngalaksanakeun anak. Tetapi untuk jang mendekat kepada Allah, urang teu bisa babarengan jeung kos kitu khusus be. Urang jeung Gusti Allah. Teu kudu dikomando ke pemerintah ketika aya fakir miskin. Teu kudu dikomando ke pemerintah ketika fuqara. Teu kudu dikomando ke pemerintah ketika urang dumadeheus ka Gusti Allah. Teu kudu dikomando urusan-urusan kos kitu mah. Asal dikomando urusan agama ku pemerintah, silaka geus lain agama deui urusanana. Kabelit ku urusan proposal bae. Administrasi anu dijituna lain kokocoran murni, getih masyarakat. Rasakeun ke di akhirat, di dunia keneh geus karasa. Murnikeun eta Gusti Allah. Urusan kos kitu hiburan. Urusan ieu lain deui, tapi teu saeutik. Boro-boro di Indonesia, di Amerika nu diangkat jadi wali loba. Di Inggris diangkat jadi wali loba, di Jerman nu diangkat jadi wali loba, di tengah-tengah negara nu lain negara sambarangan, negara Yahudi, negara Nasrani, tapi wayah diangkat jadi wali mah jadi wali bae. Di Mekah deket ka Baitullah, dasar dek diangkat disaruakeun jeung Abu Jahal mah Abu Jahal bae. Di Indonesia jauh ka dieu ka ditu, atuh adem ayem bae. Adem ayem tenang. Indonesia pang tenang-tenang najeng pang mahmur-mahmur. Imah jeung sumur doang wali. Masya Allah, beak kabeh uncek. Tapi tenang. Sebab naon? Pengajian di mana bae aya. Musola jeung masjid dibuka 24 jam. Coba di Yordan, coba di Mesir, coba di Maroko, coba di negara-negara lain. Masa masjid sih aya waktu-waktuna sakumaha kantor. Di Maroko sakitu negara Islam tetep bae aya waktuna, di luar waktu salat kunci be di urang nu tas main gaple ke ka masjid ngedeng urang. Di Indonesia mah hebat jasa. Masya Allah, teu budak hebat amat cek urang THS di masjid horenganan bebeakan tas main gaple. Barang aya kiai kadinya make sendal kulit, nyanana eueuh sendal kulit kiai eueuh deui. Eta di urang. Tapi tenang we aja kiaina ge geus ikhlas tenang. Ikhlas kiaina ge meureun nu tadi teh atau manu nyokot geus didoakeun lah mudah-mudahan sing salamet. Masalah di Indonesia mah teu kayak marah. Teu kayak marah piawai di Indonesia. Ya, di urang ya kejadian kamari lamun di luar negeri be geus gontok-gontokan. Kuari perebut calon presiden lamun di luar negeri geus aya kudu ditembak. Tapi di urang mah adem ayem. Biasa bae geus tah ieu kehebatan di Indonesia teh modal kos kitu. Negara mana modal kos Indonesia? Iya atuh sabodo. Nyana-nyana urang-urang ke wae milih mah tuh kumang ke bae. Sia masuk sadari bae. Maksudna kadinya deui. Sia memang perwatakan meureun nya. Tenang we. Gotok-gotokan engke mah henteu. Negara urang mah tiis tuh masalah. Masya Allah kari. Ngan lamun geus hudangna Indonesia boga sejarah. Ulah dikira, dipantau ku Amerika, dipantau ku Australia, dipantau. Sebab lawan Indonesia boga sejarah. Sejarah Indonesia mah lain lalagaan. Ketika Belanda ngudag muslimin muslimat di tukangeunana aya jelema nu neleukeun. Ketika Belanda copot urut telapak kakina doang. Teh dibacaan.
Bismillahirrahmanirrahim. Paeh Belanda di. Urutna doang, urutna. Nu mantap ka awewe ge kitu we, cokot sempakna. Kulub. Sia ilmu dukun tah mah. Lamun bisa cokot geura buukna 3 bae. Ayo cokot buukna 3. Kumaha acara sabisa-bisa cokot bukun mun bisa mah sebelah hiji tukang hiji cokot tek hijikeun set langsung teu teu di pucuk awi kaluhur hese kawin masyaallah ngagantung waris atuh eta kos kitu satungtung eta buuk di luhur kitu bae terus teu kawin-kawin datang kan ini Indonesia hebat kos gitu hebat ieu mah maksudna keur carita ilmu kos kitu na tah Amerika ge nyawa. Ye, jelema dipake ka embung bae ku awewe, cokot deui sempakna atawa buukna, talikeun di tang pucuk tang kawi, ka bawa ka luhur, angin kikieuan, oh Pendi. Asal ketebak angin, oh Pendi. Oh, edan kabehan, Pendi edan itu edan. Harar edan pelet. Nah, ieu mah lain kitu liyuzhirahu ala dini kulli. Gusti Allah dek galuhurkeun dek ngalahirkeun agama Islam melalui Kangjeng Nabi dek diluhurkeun ya'lu wala yu'la alaih masyaallah ngelehkeun agama keseluruhan sadajan musyrikin teresepeun keuleun walau kalihan musyrikun Allah manghendake luhur bae cuman kuari kadeu Islam teh aya di jajaran kedua. Jajaran kahiji teh Kristen, berikut Yahudi, jajaran kedua adalah Islam. Nah, ulah kaget sebab satungtung ayat keneh nu zikir moal kiamat. Berarti terus makin surut bakal Shibron bisibrin bakal balik deui ka zaman jahiliyah. Ke judi bakal loba deui kuari geus ternyata. Anak zina berarti anak aya loba anak zina, loba nu zina. Perjudian, perzinahan, permabokan, perekonomian bakal balik deui ka zaman jahiliyah. Islam bakal ninggalkeun agamana Shibron bisibrin sajengkal terlena ternyata horenganan geus jauh urang ninggalkeun Islam. Kuari lamun eueuh kiai-kiai nu ikhlas dakwah di majelis taklim, di muludan, di berbagai tempat, wallahu alam nasib Indonesia. Ngan untung bae masih keneh aya keneh nu ikhlas, minimal setengah ikhlas lah. Setengah ikhlas mah aya, saparapat lah. Saparapat. Tapi nu ikhlas, anu ikhlas beneran eta anu nyieun gede da agama. Nah, ieu gal yuzhirahu ala dini kulli. Eta di zaman Kangjeng Nabi dilanjut ku para sahabat, dilanjut ku para tabi'in, dilanjut ku ayeuna. Emang kehendak urang lain tetep bae. Wallazi arsala rasulahu utusan Allah aya dijadikan ulama warasatul anbiya tegernya pastinya nage mawa bil huda ku cara Allah hudana Al-Qur'anna dicekel ku manehanana kieu dibawana wa dinil haq ngembangkeun agama teu perdasieunna nama ku caranyana limit supaya caina herang laukna beunang luhur agama kehendak Allah dek diluhurkeun melalui seseorang atuh bambarieun Allah mah yulihi ala dini kulli sahabae ngadengekeun sahabae nuturkeun sahabae merasakeun atuh emang kehendak Allah mun diaku bae ku kiaina bakal kahijab jauh asal tadi aku nyanggakeun sadaya-daya ilmu ti Gusti tanaga ti Gusti sora ti Gusti batur nu datang ke ti Gusti ieu mah horenganan tajalli Gusti kakara luhur ta agama sok geuraget dek sahabat yang ngadengekeun bakalna ngarasakeun siraman sebab ieu ilmu teh kapan cai batur teh ieu ngadengekeun teh ibarat mandi lamun cai lah herang atuh kan tiis bisa nunduk tah jangan hees bisa ya caina tiis cek cenah ieu mantep geus ieu masana cai gunung karang cek ini tiis bakal di luar mangges biasa bungkus bani Rasulullah benang hutang ngomong deh. Teh tapi lamun nu kaluarna cai ilmu nu kaluar eta adalah merupakan caina kotor kan jelema embung mararandi
ketika kiai ngadaruit pamarentah kotor kadengena sok saha nu daekeun ngadengekeun kiai ti pamarentah moal daekeun cenah kiai mah sok amat aing keur sok-sok supaya kasoan eta teh jadi ilmu sok eta teh jadi ilmu sok kedah dengekeun ku kiai nu di organisasi dengekeun ku siap pengajian kiai anu di partai Golkar partai PDI gaji lah ieu lain urusan partena teuk cili anjing datang ka daekeun ngadengekeun bae ai cili aing mah ulangan dua anjing memang kurang gitu cai nu kaluarna kotor melekeun rukun wudu sarua pada rukun wudu tapi ieu mah kiaina kiai salafi anu teu kapake ku pemerintah mun kapake mah pagon kana ge atuh ki pudoli teu kapake bae nya bisa luyag-loyog ngaji ge mun kapake mah atuh nya mah inohong nah ieu lamun geus kos kitu hikam aji kunyana ihya aji kujana mal ngeudaheun kadengena sebab naon lain cai heran nu kadenge hikam tinggal hikam ihya tinggal ihya tapi lamun dimurnikeun oh ieu mah pamarentah hayang ieu bariba kagok leutik hayang mulus ka Allah sejuk kadengena ngeunaheun mandi kan urang masyaallah ke nungguan deui irah deui mandi deui urang diradi mandi deh, kuku ceprakan mandi banyak. Ayo make samping teh. Panjang dah liuzirahu ala dini kulli. Yes, seperti etalah kehendak Allah di zaman Kangjeng kabelah dieuna dilanjut ku para aulia-aulia Allah teh suung-suung unggal negara terutama Baghdad, Maroko, Mekah, Madinah sadajan ku kumaha ge loba para wali-wali Allah boro-boro di Mekah jeung di Madinah ngan teu kaciri we sangkilang di Amerika, di Inggris, di Cina, di Jepang mun eueuh wali Allah beuh cilaka komo di Indonesia wali murid ambuala ya luar biasa wali-wali daya loba jasa wali Allah mah wallahu alam Nailah tentang utusan Allah nungaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh orang ke Mekah jeung ke Madinah tapi orang iman Masya Allah nikmat anu luar biasa sakedeung deui bulan mulut bae pohara kurang neulean cau loba jasa bakal bae pohara eta lamun senepna urang muludan dibere cai aqua nya peuting pan Masya Allah karim atuh cai aqua man cai gentong teh ngaranna nah eta lamun geus kos kitu eta mah panitia na maning dirantai eta mah itu kopi penting mah kopi make papais make bolu